Itu sih tukang bakso yang biasa. Aduh, maka kita yang di anjing. Mang, mau kemana? Jadi supir baik rasa? Oh, Mang, kan baik rasa teh. Selain ayah elep, nak, jurusan Bandung Pajalu, ayah oge, travel nak, kangge wisata. Mang, ayah kene baso? Ayah kene nebek keluar sama warisan. Nah, nebek keluar, Mang. Panggil biasa jam sakieu abi mah keluarna. Nah, berarti biasa jam sakieu sih, Mang. Mang, ye, tukang bubur mah, enjing-enjing oge, tos seep. Ayeuna nuju sare, nuju mimpi indah. Ai si Mang, teu kabita tukang bubur. Atuh lagi sarua tukang bubur eta mah tukang bubur anu tukang baso. Tukang bubur mah mangka lagi nanti subuh atuh. Coba lamun emang oge, sami siga tukang bubur, dagang baso teh icalana teh enjing-enjing teh subuh. Waron sami siga tukang bubur. Enjing keneh tos seep, tos tinggal sare siga tukang bubur. Nah, mang teu kabita. Heran da aing mah kumaha pamikiranna. Anjing. Saha nu meuli baso subuh-subuh atuh? Ai mun bubur mah kaharti lamun baso mah saha we meulina. Heran buru bah. Geus make sabaraha bungkus ya? Tungguan tuh Rendit. Ya, Bos.